Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila mu'alif hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan urang sadayana ngaoskeun aya kitab Hikam Ibnu Athaillah. Kalayan nyuhunkeun pitulung, nyuhunkeun didaukiahkeun ka karsanat zat nu wajibul wujud ayana nuju dengan Gusti Allah. Mantena anu ngagaduhan sifat Ar-Rahman sinareng Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan urang sadayana ngaos kana ieu kitab Hikam Ibnu Athaillah. Kalayan ngalap barokah ku nyebat jenengan Allah. Mantena anu ngagaduhan sifat Ar-Rahman sinareng Ar-Rahim. Halaman 107. Jajaran 27. Tiana. Itu di luhur jajaran 27 nya. Rubama. Halaman 107. 107 Ustaz. Mangduhai Ustaz. Ayat Rubama apadaka 107. Ayah tentunya Pak Ustaz. Taita. Terusnya ayah sadene ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rubama apadaka. Terkadang maedahkeun ka anjeun ayyuhal arifu hei eling-eling anu ma'rifat bilailil qabdi dina rupekna hate nu disapertikeun peuting. Ayil qabdu tegasna qabdu asyabihi nu disarupakeun bilaili kana peuting bijami'i sukuni dina pada cicingna fi kulli dina hiji-hijina naon ma perkara lam yastapidhu anu henteu ngalapaedah anjeun hu kana itu mah ai uluman tegasna pirang-pirang ilmu wa ma'arifan tegasna pirang-pirang kamarifatan lam tastafidha anu teu ngalapaedah anjeun ha kana itu ulum fi isrokin naharil basti dina nalika moncorong nabastu anu disarupakeun beurang. Ayel bastu tegasna bastu
asyabihi anu disarupakeun bin nahari kana beurang bijamiil intisyari dina pada gumelarna fi kullin dina hiji-hijina lima kana perkara taqaddaman nu geus ti heula itu mah. Ye hikmah anu ka 147 saur ajengan musonif terkadang anu aya dina qabdu teh leuwih berfaedah pikeun anjeun daripada perkara anu aya dina bastu. Jadi ye pertingkahan qabdu sareng bastu. Perkara anu aya dina bastu teh terkadang berfaedah pikeun anjeun. Terkadang lamun misalna kaayaan bastu teh terkadang henteu berfaedah pikeun anjeun dibandingkeun dina nalika anjeun qabdu. Matak geuningan Allahu yakbid wa yabsutu ilaihi turja'un dina Al-Qur'an teh. Matak dikobdukeun jeung dibastukeun eta arifin teh sina naon sina wusul ka kersana zat Allah azza wa jalla. Mun teu digonta-gantikeun qabdu jeung bastu can tangtu wusul ka Gusti Allah. Jadi ulah aheng, ulah heran, sok terkadang hate aya rupekna kitunya. Sok terkadang hate teh aya jembarna, ulah heran. Eta sing horeng Allah maparinan tujuan ka eta salikin supaya naon? Supaya gampang wusul ka Gusti Allahna. Terkadang rusdu jeung hidayah anu dibikeun ka anjeun teh dina nalika qabdu. Kadang jarang turun dina nalika bastu mah jarang. Pan benernya kalau duit mah jarang hayang muka kitab teh. Ya jarang tapakur. Jadi mau keur loba duitna pikiran teh ulin ka mana ya kuring ya? Balanya ka mana ya? Tah gitu. Terkadang gitu. Jadi aya rusdu jeung taufik teh terkadang ayana ke dina qabdu, ke dina rupek hate. Jadi anjeun teh bisa ngalapaedah kana naon perkara tina bastu. Henteu saperti ngalapaedah dina nalika qabdu. Emot, qabdu teh rupek hate. Nya bastu jembar hate. Jadi ieu teh makom dina nalika tingkah hate aya rupek hate biasana masuk loba elingna ka Allah teh dibanding teh cara lamun hate keur jembar keur bunga. Duh, bunga we boro-boro inget ka Allah mah gitu. Tah, jadi makom qabdu makom bastu. Qabdu teh rupek hate, sumpeg hate. Ari bastu teh jembar hate. Ieu makom qabdu jeung bastu teh pikeun arifin mubtadiin atanapi pikeun wasilin ieu teh. Jadi aya abidin, aya salikin, aya wasilin. Ya. Ari abidin mah terbagi dua abidin ge. Abidin mahjubin. Abidin rogibin, terus naik jadi salikin, makomna muridin, berarti aya nyai-nyai dina hate hayang lempang ke arah-arah Allah dina setiap aktivitas. Ta eta disebutna berarti lamun aya himmah kitu teh, aya harapan kitu, aya cita-cita kitu dina nalika harita berarti masuk kana makom muridin. Ngan awalna kumaha gitu. Janten upami ayam misalkan arek naik makom kana wasilin atanapi muridin berarti kedah dipuguhkeun heula murabbi ruhna atanapi pembimbingna supados naon eta teh supados engkin dina pas ngambahna teh awas kasajatining berbuat aya nu ngabejaan aya nu ngelingan kitunya. Tah berarti muridin dina nalika muridin aya wusul
Ari wusul nama tergantung karena kekuatan kamaripatan masing-masing. Wusul dina afal, wusul dina asma sifat, atanapi wusul dina nurdat, tapi can mayeng wusulna taeta disebatkeun wasilin. Jalmi nu kakarak nepi ka Allah Ta'ala gitu. Tah makom wasilin. Makom wasilin berarti disebat oge permulaanana makom arifin. Maka disebutkan arifin mubtadiin. Jadi pertingkahan arifin mubtadiin biasana sok aya makom bastu jeung makom qobdu atanapi qobdu jeung bastu. Taeta arifin mubtadiin. Kumaha cenah lamun wasilina geus mayeng, tah berarti eta teh arifin pertengahan. Mana cenah makomna? Makom arifin pertengahan mas sanes qobdu jeung bastu. Jadi beda deh mana unsu jeung hebat. Jadi qobdu nate arifin pertengahan mah hebat, bastu nate arifin pertengahan mah naon? Unsu. Nah, eta pikeun arifin pertengahan. Terus arifin puncak kumaha? Arifin puncak mah tos napak dina jamal jeung jalal Gusti Allah, naik kana sifat kamalna, naik kana hadrat rububiyahna, naik kana rohmaniyahna, naik kana ilahiyahna. Jadi arifin puncak mah awalna tina jamal jeung jalal. Jalal timbulna tina naon? Tina rububiyah. Naon jamal timbulna tina rohmaniyah. Rohnan rububiyah timbul dina sifat kamal Allah, ya. Terus rububiyah oge rohmaniyah oge timbul tina sifat kamal Allah. Dina nalika tos di sifat kamal Allah berarti naik tah disebatna taroki, tah eta teh ilahiyah teh, makom ilahiyah. Jadi jamal jalal kamal rohmaniyah rububiyah kadituna berarti sifat kamal. Artina ari insan kamil mah jalma sampurna anu disampurnakeun ku Maha nu sampurna, sifat kamal ma Allah gitunya. Tah kitu. Jadi hate tajali kadinya. Jadi kapendakna ye makom teh anu ditataan dieu melalui naon? Melalui mukasyafah sareng musyahadah. Jadi moal kapanggih makom qobdu jeung bastu, artina dina qobdu tiasa wusul ka Allah, dina bastu tiasa wusul ka Allah. Moal kapanggih tah qobdu jeung bastu sajatina lamun urang teu mukasafah. Artina hate nobros ka kersana zat Allah Azza wa Jalla. Eta mukasafah. Anu ngahasilkeun kadituna naon? Musahadah. Matak buda naon? Dina ditataan anu makom nu bieu teh persyaratanna kedah mukasafah sareng kedah musyahadah. Mata kuda ilmu kamaripatan mah teu cukup kumotalah hungkul, teu cukup, tapi kudu naon? Kudu babarengan nyobat atawa nyantri ka jalma anu marifat. Naon sababna? Sabab memang al ulumu tauhid laisat kulumal apadoh. Sing emotnya ilmu tauhid sanes ilmu kasbi, tapi ilmu ladang daukiyah sareng musahadah. Sabab kitab atawa buku mah henteu sanggupeun nerangkeun anu sajelas-jelasna. Matakan penting murabi ruh dina palihan eta. Lamun ditelusuri qobdu berarti kaayaan rupek hate, sumpeg hate teh. Tah eta teh awalna tina asma sifat Allah. Mana al-qabid. Berarti dina nalika hate sumpeg teh eta teh Allah nuju tajali ku nganggo jenengan al-qabid. Naon al-qabid? Anu ngarupek. Jadi ulah putus asa-asa teuing keur hate rupek teh ternyata eta teh Allah nuju tajali kasalikeun. Kumaha cenah bastu? Ari bastu teh berarti Allah nuju tajali nganggo jenengan al-basit. Naon al-basit? Anu ngajembar
ngajembarkeun. Sing horeng anu ngarupakeun salikin teh Allah, anu ngajembarkeun salikin oge Allah. Ngabastukeun Allah ka anjeun hei anu marifat saur Kyai Musonif supaya anjeun ulah naon, ulah tetep dina qabdu. Jadi gonta-ganti kitunya sareng ngobdukeun Allah ka anjeun sangkan anjeun ulah tetep bae dina bastu. Jadi lamun bastu teterusan mah tuh kukumahan urang sok terkadang loba teh elingna tingali eta si Firaun tara pernah sakit salesma acan pilek-pilek acan tara manehna mah tara gering anu antukna naon atuh poho ka pangeran. Bahkan manehna jadi naon? Jadi ngaku manehna pangeran sing horeng dikobdu jeung dibastukeun supaya urang eling. Supaya urang lid haril ubudiyah nemrakeun sifat kahambaan jan urang mat taya taya tangan pangawasa. Obah diobahkeun, cicing dicicingkeun, hirup dihirupkeun, bisa dibisakeun ku Gusti Allah. Tuturkeun karep Allah lain tuturkeun ka hayang diri. Jadi lamun nuturkeun ka hayang diri mangkarep sorangan. Jadi lamun nuturkeun karepna Allah, tah eta bakalan salamet. Ya. Ulah tetep bae dina bastu. Jadi qabdu sareng bastu teh sangkan anjeun henteu tetep sarta salian Allah. Kitunya ieu makom teh sok disebut makom i'tidal disebutna. Naon makom anceg, makom ajeg. Makom i'tidal berarti dina saat qabdu menteyeng hate tajali ka Allah da Allah teh eta teh jenengan Allah al-qabid teh dina nalika bastu menteyeng hate kana asma Allah da Allah teh ngagaduhan alna jenengan al-basit gitu. Tah eta teh dina nalika qabdu teu ngarasa qabdu teu ngarasa rupek hatena naon sabab bungah kacida bunganganna luar biasa hate teh kana naon kana Allah nuju tajali harita dina nganggo jenengan nganggo jenengan asmaul qabid. Jadi i'tidal makomna teh makom ajeg. Terus carana kumaha cenah liurnya? Carana kumaha? Jadi carana lamun dina diri urang, ya, dina diri urang. Carana tekadkeun ku anjeun hei salik. Kumaha tekadkeunana? Pelong ku pikir anjeun. Ngaran pelong ku pikir berarti tapakurnya. Tapakur berarti muka sapah teh anu tadi ngahasilkeun anu dipimaksud nyata naon supaya kapanggih eta teh sifat naon sifat qabdu. Minum aja eta teh. Tah eta teh nya lamun tos ditapakuran pelong eta al-qabid dina hate anjeun. Satos dipelong berarti tapakur. Terus syuhud ku rasa anjeun. Artina berarti musyahadah anu disebatna. Rarasakeun nalika naon nalika rupek hate teh. Da ieu teh da Allah anu ngieukkeun teh. Sahingga lamun pelongna ka Allah anu ngieukkeun kuring sok sanajan kaayaan rupek hate yakin Allah mah moal ngadoreksakeun ka ahlina. Ieu teh urang teh keur dibulak-balik ku Allah teh kitu hate. Di mana anjeun keur qabdu misalkan rasa sumpeg hate, rasa rupek hate, butek hate teh ima aya dina sabab anu tadina wa ima anu teu aya sabab tadina tiba-tiba rupek hate teh. Qabdu tah disebatna. Tah eta teh tekadkeun ku diri anjeun salik bahwa Allah nuju tajalli ku nganggo jenengan al-qabid. Gitu. Dina pas harita kaayaan. Prak murokobahan. Ari murokobah teh naon? Ari murokobah teh berarti ngintip-ngintip. Ya. Ngintip kana asma Allah berarti ngintip kana al-qabid. Ngintip ku perongana batin anjeun sareng ku pencerongan rasa anjeun bari peureum atawa bari beunta
mun kabeneran anjeun aya dina ieu makom wayahna kudu sobar. Tah. Jadi awal mah nalika sumpeg hate tapakuran ieu sumpegna terus saksikeun ku diri anjeun bahwa Allah nuju tajalli dina kaayaan harita ku nganggo jenengan Al-Qabid. Ngaran-ngaran tos paham Allah nuju tajalli berarti ieu hate teu fokus kana kaayaan qobduna tapi fokus ka Allah anu keur ngurus urang. Tah eta urang harita nuju diperhatikeun ku Gusti Allah. Ngaran-ngaran nuju diperhatikeun berarti aya iktibar ti Allah Ta'ala supaya urang sobar. Sabab tanda wusulna anjeun nyaeta aya dina sobar, dina batin anjeun. Jadi dina nalika qobdu tanda wusulna anjeun aya rasa sobar dina diri anjeun. Ya, asob non purudun nafsi an alamil balwa sok sanajan hate panas hate teh tiis we dina nandangan qobdu. Gampang sih ngomong mah Kang. Heuh nya teh kitu. Jadi lalanyahan. Ya kitu deui di mana anjeun misalkan ningali batur anjeun. Aya babaturan urang ieu. Tadi mah kaayaan urang keur urang. Ayeuna aya dina kaayaan babaturan urang. Kumaha? Tekadkeun. Ieu disebut mukasafah disebutna teh. Tekadkeun. Tasdikeun dina diri anjeun, dina jiwa anjeun, dina hate anjeun. Misal aya batur urang keur sumpeg hatena, keur riweuh, keur sedih kingkin, tekadkeun ku diri anjeun Allah nuju tajalli ka eta jelema nganggo jenengan Al-Qabid. Supaya naon eta teh manfaatna? Supaya urang eling terus setiap perkara kejadian eta teh ti Allah timbulna. Jadi eling tah. Saatos ditetepkeun yen Allah teh tajalli nganggo jenengan Al-Qabid, belesatkeun ieu ruhani urang. Nun Gusti paparin eta jalmi taufik sareng hidayah dina perkawis qobdu ieu. Jadi doakeun ku urang. Doakeun nya kengeng ningkat taufik sareng hidayahna ti Allah Ta'ala dina keur kaayaan qobdu kitu. Pan sok aya geuning nya babaturan sok aya curhat kitu, sok aya kan kitu nya curhat aya. Pan sarua cenah urang oge cenah keur Covid ya teh. Jadi pagunyeng-gunyeng naon? Pagunyeng-gunyeng buuk jeung nudugul jadi nanti nah nudugul jeung pagunyeng-gunyeng buuk bahasana kitu. Jadi kudu aya anu caang mah salah sahiji. Atuh berat penting orang teh caang kadinya dinyacan mah pan meureunnan heuh urang teh keur diajar. Tah saur ieu mah kan dijelaskeunana ku pun gurunya, dijelaskeunana. Dina keur kaayaan Covid. Saur pun guru teh praktekkeun ku anjeun hei salih. Dina kebiasaan ya, dina kebiasaan sehari-hari pasti orang teh manggihan dah qobdu urang jeung batur urang gitu nya. Eta praktekkeun dina diri anjeun hei salih. Kumaha praktekkeunana? Aya prosesna opat. Hiji bari diajar. Berarti diajar ya. Ngaran-ngaran diajar berarti ngalalanyahan tapi terus menerus. Di mana tos timbul diajar biasana sok jadi bisa. Biasana geus jadi bisa ningkatna kana ahli. Saat tos janten ahli biasana jadi adat. Emot ya, diajar bisa ahli adat. Jadi lamun geus jadi adat mah geunaheun.
Geus jadi adat mah geus teu mikir deui, geus teu mikir bolak-balik deui dina tajalina oge. Jadi ieu prosesna, ieu penting soalna ieu. Penting mempraktekkan, mengaplikasikan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Ieu urang keur ngabahas naon makom qobdu. Ieu boro-boro kabatur urang dina diri urang ge masih qobdu masih naon teu aya jawabanana pan kitu. Berarti tadi pertama tapakuran eta qobdu, nu kadua syuhud tingkahna. Saksikeun yen Allah nuju tajalli ngawajenengan al-qabid. Ngan lamun tos hate urang terang yen Allah teh nuju tajalli berarti kuncina naon babul wusulna nyaeta sobar. Tampi tenangkeun ulah ucah Aceh kabatur heum dibeuweung diutahkeun supaya engke ngajadikeun urang prosesna hiji keur diajar. Nges diajar terus diajar ningkat kana jadi bisa, terus bisa ningkat engke kana jadi ahli, terus jadi ahli engke ningkat jadi adat. Jadi opat tingkatan. Hiji diajar, dua bisa, tilu ahli, opat adat. Jadi ieu tanajul secara muraqabah, artina teh handap ka luhur. Pan keur taroki urang teh. Ya? Jadina sehari-hari sapertos kitu teh. Jadi henteu engkeun aya bahasa mulaina ti mana si Kang gitu. Kitu anjing kita bahasa kitu, perhatikeun matakan gitu. Ya? Prak laksanakeun ulah sampai dugikeun ka ieu pangaosan ngan saukur fatamorgana. Hebat katanya kebatur cenah ngaji hikam jeung ngomong disebut tuh ahli tahqiq. Pas nyumpangnan pas aya dina bagian makom qobdu nyungsep. Pan ngerakeun eta. Begitunya. Jadi ieu mah lain matakan kan tadi teh ilmu tauhid sanes ilmu kasbi. Sanes ilmu hafalan. Sanes ilmu tatalaran, tapi ilmu mempraktekkan dalam kehidupan nyata sehari-hari berarti diaplikasikan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Jadi kudu karasa ngerecekna eta teh. Atau kumaha cenah palebah sobar. Pan tadi teh tarif sobar berarti pertama sobar furudu nafsi an alamil balwa tiis hate dina nandangan balai. Berarti dina pas qobdu teh tiiskeun ieu hate. Kumaha carana niiskeun ieu hate? Atuh narik napas heula urang biasana ye kieu nya. Ieu mah lain mistik lain ieu mah. Ieu mah secara ilmiah bahasa anatomi fisiologi kedokteran. Jadi di mana-mana lamun urang keriweuh ulah langsung getas harupateun urang. Antukna lamun getas harupateun aya pika naon nya? Aya hal-hal anu teu dipikahayang ku urang getas harupateun jadi nafsu anu mata kaduhung badan anu mata katempuan. Biasana mah kieu tah. Lamun ieu keur aya adrenalin naik, lamun bahasa ilmiahna kitu. Adrenalin berarti dug-dug-dugna gitu. Wah, getar manirnya. Atana sumpah tarik napas tina hidung. Tarikna tina hidung. Misal 5 ketukan. Ya malih mistiknya punten ya, lain ieu mah. Lain singkade. Lain bisa ngajikeun jadi mistik cenah. Lain ieu mah lain. Ieu mah teknik pernapasan. Jadi ditarik 5 ketukan. Tahan deui 5 ketukan di dieu. Dina perut. Tos 5 kaluarkeun tina mulut ulah tina hidung. 5 deui. Hek coba rasakeun. Tadinya pasti aya ketenangan. Praktekeun eta teh 3 kali. Jadi kieu praktekna. Matakan lamun keur sumpeg urang misalkan sumpeg kudu berubah naon berubah posisi.
lamun keur nangtung sumpek wayahna diuk heula sok tenangkeun tenang we heula tenang heula tarik napas tina hidung 5 ketukan teuneun dina beuteung asupkeun kana beuteung 5 ketukan kala kaluarkeun lalawunan 5 ketukan jadi sok aya angin tah 5 ketukan deui kusakali ge sabeuna mah tenang lamun geus terbiasa ieu teh terapi pernapasan jadi menurut anatomi fisiologi kedokteran ieu mah jadi lamun misalkan antara masuk udara oksigen jeung keluar udara oksigen eta O2 eta bakal menghasilkan jadi ginkgo biloba jadi naon jadi rileks jadi otak anu di belakang telinga teh kan saraf pusat ya teh saraf pusat di belakang telinga 2 hiji saraf pusat penyeimbang saraf pusat pendengaran jadi lamun ieu rileks saraf penyeimbang jadi otomatis biasana karena sanubari teh sanubari hate kana hate teh kana denyut jantung teh bakalan teratur deui lamun dina jamun di restorasi oge disaturasi di EKG direkam jantung jadi kita normal deui tah tos tidinya tos tenang tapakuran ieu teh Allah nuju tajali dina perkawis ieu lamun ngaran Allah nuju tajali kudu bungah urang naon sababna sabab berarti dina waktu harita urang keur dispesialkeun ku Gusti Allah dina nalika qobdu urang eling supaya bisa sobar itu maksudna lamun tos tuju ka Allah ieu kayan geus keur tenang ya keur tenang terus saksikeun eta teh ti Allah upami tos disaksikeun ti Allah pasti mempercayakeun ka Allah sepenuhna artina anu matak ngadatangkeun manfaat teh Allah anu matak nolak kana madarat teh Gusti Allah jadi lain keayaan qobduna tah eta teh sakali 2 kali mah biasa mah can bisa matakan tingkatan nu tadi paken opat diajar heula berarti Allah bisa karena biasa step by step ulah sentak badakeun mengiran step by step naik kita jadi naon jadi bisa eta sobar teh jadi tiis hate teh kana kahiji tadi geus ditenangkeun nu kadua pelongana ka Allah anu katilu nampi kana naon kana iradah Allah upami tos nampi kana iradah Allah da memang aya kayakinan ieu kan masukna nur yakin ieu mah ilmu yakin kasebutna lamun asup kana hate jadi caang nuriyah tersebutna asana poek hate datang we ilmu yakin berarti hate jadi caang ka mana eta hate ka Allah jeung caang kana aturan Gusti Allah itunya biasana upami tos tiis tos purudna si an alamil balwa ningkat biasana matarku syakwa an alamil balwa ninggalkeun ucah aceh ka batur naon sabab geus tenang komo update status mah sobar henteu ucah aceh ka batur teh henteu amang-omong kitu pan lamun ai untung mah teu nyahoan batur mah ai keur rugi saer teh nyahoan kitu bahasana jadi eta mah urang kedah naon kedah belajar lamun teu belajar moal jadi ngeplak moal jadi tapak matakan ulah nanya di tirahannya ti mulaina kumaha soalna di nanti dijelaskeun baik dalam segi ilmiahna maupun dalam segi keilmuan tahqiqna jadi ti mimiti diajar terus jadi bisa nepikeun ka jadi ahli sehingga jadi adat kebiasaan jadi ningali baliat teh ulah waka ceurik ulah waka sedih naon sabab di balik baliat eta Allah nyimpen ma'anil ghaibiyah tersembunyi dina naon dina perkara baliat eta kudu mangikeun sobar kitu nya harusnya
Annaman sanyana jalma hasola nu hasil indahu di itu siman naon albastu bastu tabtahayyaju maka bangkit naon nafsu itu si jalma ila idharima kana ngadohirkeun perkara indahu nu tetep itu mah di itu siman minal ma'arifi tina pirang-pirang kamaripatan wa ghairiha jeung lian ti itu ma'arif. Terkadang dina nalika bastu mah naon anu dipanggihkeun ku diri anjeun teh aya sahwatun nufus nya aya hadun nafsi doh meuneun tujuan nama yang untung pae teh bagian-bagian diri keur bastu untung euy lain-lain salah kuuntungna maksudna teh kieu karena urang teh ieu hate keur lempang menuju arah-arah Allah pernahkeun dina keur untungna jadi bungah teh lain kana untung tapi ka Allah anu maparin untung dina perkara eta ieu maksudna teh pernahkeun we tetep bungahna mah pasti aya ngan bungahna engkin teh ka Allah nu maparin untung. Lamun bastu berarti jembar hate. Lamun bastu teu matak wusul ka Gusti Allah eta bastuna oge atuh tandana laknat ti Allah. Matakan arifin mah lamun nalika bastu teh sok naon sok istighfar astagfirullahaladzim. Anehnya dibalik urang mah keur baliat astagfirullahaladzim dosa naon kuring Gusti sakitnya. Aya arifin mah dina bastu. Astagfirullahaladzim dina perkawis ieu sok sieun aya sahwatun nufus dina diri abdi atanapi aya hadun nafsi bagian-bagian kahyang diri sehingga ieu kahyang diri teu matak naon teu matak kita diusul ka salira Gusti jadi hahalang jadi lalangse ieu teh kaayaan nalika bastu teh ampun Gusti astagfirullahaladzim dina keur bastu arifin kitu oh pancenah kang arifin batur mah heupan urang teh meureunana hayang meureun cita-cita mah kitu nya eta kitu. Nah, jadi karena rika aya bastu mah terkadang aya sahwatun nufus anu kana naon kana wani mukakeun anu kapanggih ku manehna keur dina bastu mah gampang naon ngabukakeunana dina nalika bastu naon anu ulah dibejakeun anu kapanggih ku hate urang teh eta teh kadang dibukakeun dibejakeun ka batur tah eta bahayana. Sing emot dina wasilin pasti loba papanggihan. Singkat ditanya matakan dina wasilin lamun aya papanggihan biasana mah timbul bastu terus jembar hate. Antukna naon? Lamun bahasa kolot mah ilmu sariring gampang jeung. Sariring mah sagala gampang we. Ujung-ujungna kumaha? Tuh, jang mendingan ngaji hikam juga nama yu jadi gitu da akang kieu cenah jembar ya teh tuh jadi hal-hal anu tidak boleh dibukakeun teu meunang eta teh asror ilahiyah dibukakeun saperti kitu teu meunang sok sanajan isir tos ngarasa ieu naon tos kuat ieu misalkan isukan berangkatnya jiga nama entong ieu lamun geus heung-heung ku sorangan kan kita aya hotor malaki aya hotor robani aya hotor nafsani aya hotor syaitoni dina nalika biasana lamun wasilin ieu hotorna teh hotor malik non malaki tapi rada semu-semu jeung hotor nafsani kahayang diri teh loba dina keur bastu matakan gampang nyaritakeun kaunggulan sorangan gampang nyaritakeun rahasia-rahasia kapangeranan ta eta anu rahasia-rahasia eta teu meunang di umbar ka batur naon sababna sabab bahaya pikeun ngadengena bahaya oge pikeun urangna can waktuna pan wasilin macan mayang usulna can istiqomah can waktuna naon can waktuna batur nyarahweun kana pan sebenarnya mah da engke dina Jamil Mungni ngebahas tentang wali soalna muqaddimah anu terakhir jadina tingkah wali teh kumaha da moal aya nu nyahueun da wali mah tara nemrak tara ngomong-ngomong manehna wali kitu
Jadi dina keur bastu terkadang sok poho kitu nya. Sok terkadang poho. Parubama kana mangka terkadang kabuktian naon zalika itu indahu minal ma'arif teh eta sababan sabab lihijbihi kana kahalanganana itu si jalma. Nah eta teh kana kahijab si jalma kana aya halang dina hatena nu matak datang naon pertulungan ti Allah jadi teh ditulungan ku Gusti Allah jadi nanya bihilapiman beda deui jeung jalma hasolanu hasil indahu di itu siman naon al qabdu jeung qabdu dina nalika qabdu paina nafsahu makasanya nasina dirina itu siman etatan kasiru hancur itu nafsu watazillu jeung ngarasa hina itu si nafsu teh hancur hate teh dina nalika qabdu mah bakal ngarasa hina dina hate teh dina nalika qabdu atuh nyanya keur kararapat mageningan urang mah daek tahajud nya daek istighfar atanapi nyambat-nyambat Allah ya Allah tulungan abdi Gusti tah sok aya teh ibtikor ibtiror ngan urang can nyaho eta teh ibtikor ibtiror kana naon teu ngaji sok aya rasa hinana payunan Allah dina nalika urang kerupek. Matakan Syekh Arifin teh kitu, matakan Arifin mah resepkeun dina qabdu. Aduh, cenah bahaya cenah. Oh, ngaji hikam teh tujuan hayang qabdu cenah bahaya cenah kitu. Ayo naon sabalikna kitu nya. Artina Arifin mah loba papangihan teh keur dina kaayaan qabdu. Loba elingna teh dibandingkeun elingna leuseuna keur dina qabdu. Arifin matakan Arifin bahasana ngabahasakeun kieu ayana qabdu dina diri kuring ta eta teh tanda lebaran musul pikeun kuring. Nya hancur hatena teh dina aya ngarasa hina hatena teh dina keur ngakaayaan qabdu. Payakuno maka kabuktian naon zalika itu tan kasiru eta sababan sabab fi ipadatillahi ta'ala dina ngaluberkeun Allah ta'ala al khairu kana perkaraan maralus alaihi ka itu siman tuh datangna inayah teh kana ngarasa hina hate urang teh datangna pitulung Allah teh karana aya ngarasa hina na urang payunan Allah dina hate urang ih sebab keur kaayaan payet mah itu segala macam diketrukeun pan nya. Jadi di payunan Allah aya ngarasaina nyata butuh pitulung Allah da keur loba duit mah boro-boro bae Allah mah cicing waringan kitu ngomong cenah iman sama cicing mah dina lamari yang berangkat ka pasar naon sababna loba duit ya jadi mikirna kitu ya walida kuayana kitu kana kabuktian saha al arifuna jalma anu maripat kabeh eta yu asirunahu marilih itu Arifin hu kana itu qabdu alal basti nganggurkeun itu bastu. Arifin mah mending keneh qabdu hatena teh cenah eta teh diri anan daripada bastu mah cenah mendingan qabdu Gusti abdi mah cenah. Sabab di mah qabdu loba perkara anu teu kapanggih dina nalika bastu nya. Dina nalika qabdu nu datang ti Allah anu leuwih aralus daripada anu datang dina nalika bastu loba teh elingna kadang-kadang dina bastu nya mata Arifin mamaning keneh rupek hatena teh ari urang mah panti balik teh mung qabdu teh hayang jembar we hate teh gini kitu matak neangan teh nu jembar-jembar we kitu nya urang mah di mah pangajian anu jembar hate nya kitu nya. Jadi sing goreng Arifin mah kitu. Lima kana perkara pihinu tetep dina itu mah min adami haddi nafsi. Tuh, tina henteu aya bagian nafsu eta teh. Tina qabdu mah henteu aya nu bagian nafsu. Nu matak rata-rata jalma salamet dina nalika qabdu. Nya, loba keneh jelema anu bener dina nalika pakir. Nya. Daripada bener dina nalika beunghar. Coba mun dipresentasikeun loba anu mana nu barali ka Gusti Allah teh loba nu pakir apa loba nu beunghar
gitu cingsok nyata pan realita teu bisa dibohongan kitunya teu bisa dibohongan urang ngaji hikam dina wong ieu teh kana teu barokah duit teh gitu masyaallah aya jelema nu keur bastu ge menang perkara aya nu keur bastu ge menang perkara anu sarae ti Allah aya kitu aya matakan jadi timbulkeun husnudon dina satiap dina keur qobdu can waktuna ieu kuring dibastukeun ku Gusti Allah jang naon bastu bakalan salamet bakalan cilaka mending keneh qobdu tapi salamet ai bastu mah keur ulang cilaka atuh jadi laknat dina bastuna oge jang naon beunghar teu bisa bersyukur mah kitu mendingan naon mendingan pakir tapi bisa sobar sabenerna mah seperti itu jadi anak itu mah salikin tertujuna dina nalika qobdu bisa sobar dina nalika bastu bisa syukur eta berarti babul musulna aya jelema nu keur bastu ge aya menang perkara nu hebat ti Gusti Allah aya ngan jarang ya jarang lolobana mah eta teh kalah kakuat naon sahwatun nufusna ya dina bastu mah jarang konglomerat hartana misalkan dipake jalan balik ka Gusti Allah hartana teh jarang nu beunghar jarang-jarang hartana dipake jalan balik ka Gusti Allah terkadang naon zakat oge tong boroning sedekah dah zakat mana ge damu coba lamun anu konglomerat emangna teu aya kewajiban eta zakat mah kewajiban atuh setiap setahun sakalina oge ieu lain ngomong-ngomong sedekah ieu karuan sedekah mah nya ieu dina zakat malna we jadi terkadang dina keur kabeungharan ge eta hartana hese diajak jalan balik ka Gusti Allah nya kitu wa wujudi qad qudratihim jeung ayana kamampuan itu arifin alal wipai kana nyumponan biadabihi kana adab-adabana itu qobdu adab-adaban dina qobdu maksudnya dunal basti henteu dina bastu jadi arifin bisa keneh ngalaksanakeun adab-adaban ka Gusti Allah dina nalika qobdu daripada ngalaksanakeun adab-adaban ka Gusti Allah dina nalika bastu adab-adaban ka Allah kumaha adab-adaban ka Allah berarti dina baliat sobar eta adab lamun dina baliat ngarasula komplain berarti eta teu adab ya berarti teu adab berarti kan ieu mah ukuranana adabna adab batin dina nalika beunghar dina nalika untung adab-adaban naon salikin syukur lamun teu syukur berarti eta teh naon berarti teu aya adab-adaban ka Gusti Allah ya berarti syukur sarful andi man amallahu limahu liqali ajli nasrubkeun ya teh eta teh naon rezeki teh ti Gusti Allah nya dina bastu masuk aya ka bawa pun nafsu anu antukna loba naon leban nentang kana naon kana hukmul waktu anu tos ditasis ku Allah ka urang wa qad yahsulu jeung terkadang hasil indahum dina itu arifin pihi dina itu nalika qobdu atana pirupa hate naon jadun ngarasula aya nyaripin ge ngarasula aya arifin ge ngarasula wadamu sobrin jeung terkadang teu ayana sobar ieu mah jadina ka urang jadi semangat teh nya sing orang arifin ge pernah ngarasula ya pernah teu sobar ya kejadian ka arifin oge kejadian ieu mangiran kade kejadian teu ayana sobar terkadang kumaha nya terkadang aya kituna arifin ge tapi eta teh naon kadang-kadang terkadang ngaran kadang-kadang mah tuh untuk hayu hantam moal baliat Rasulullah di ayo urang mah lain kadang-kadangnya urang mah mayang gitu nanti alamu muqawamatil qahril ilahi kana ngabandinganana pamaksa nu bangsa ka pangeranan maksudna teh nentang gitu pernah arifin ke nentang
nentang kana pamaksana Gusti Allah. Bikhilafil basti keur dina nalika bastu payam bagi mangka keur peryogi lil abdi kasih abdi naon ayyarifa yen nganyahokeun si abdi qadra nikmatillahi kana darajat nikmat Allah alaihi nu datang ka itu si abdi fi halil qabdi dina nalika tingkah bastu. Jadi aya nikmat ti Gusti Allah dina nalika bastu dina nalika qabdu naon eling ka Gusti Allah kama seperti perkara yang ripuha nyaho itu si abdi ha kana itu nikmatullah fi halil basti dina nalika tingkah bastu wa ayyakila jeung ngawakilkeun itu si abdi teh kulla zalika kana saban-saban anu tos ditutur atanapi qabdu jeung bastu ila rabbihi ka pangeranana si abdi wa yusina jeung ngaluskeun itu si abdi teh donuhu kana panyangkana itu si abdi bihi ka Allah. Jadi harusnya kudu husnudon dina setiap qabdu jeung bastu. Husnudon ka Allah, berbaik sangka ka Allah, ulah goreng sangka ka Allah, ulah waka goreng sangka ka Gusti Allah. Tong boroning goreng sangka ka Allah da ka papada oge urang ulah goreng sangka. Bos eta teh amukeun nya ka kuring teu nanya-nanya ulah kitu. Fa innahu maka sanyanya itu si abdi eta la yadri teu nyahueun si abdi ayyahuma kana mana itu qabdu jeung bastu aqrabu nu leuwih deukeut lahu ka itu si abdi naona naf'an manfaatna. Jadi arifin man nimbang-nimbang mana anu loba manfaatna antara qabdu jeung bastu eta arifin mah teu apaleun eta si abdi teh kana anu leuwih manfaat seuseurna mah. Mana nu leuwih manfaatna apa qabdu atawa bastu nya beda-beda jalmi teh soalna nya beda-beda pemahaman. Jadi lamun aya batur keur qabdu ngarasula ulang-ulang waka sungudon rasulullah tuh kudu sabar atuh kudu ngamalum pamberete teu nyahueun eta teh teu nyahueun keur qabdu teh kuncina kunci kabagjaanana kunci nikmat ti Allahna berarti sabar. Waktu mana ulang Rasulullah wae tuh ganeng misalkan. Ih, urang kudu ngamalu ka batur. Jadi aya nu keur bastu alus, aya. Tingkahna beda-beda. Aya nu keur qabdu ngarasula eta jelema teh aya. Aya nu keur qabdu alus, aya. Terus aya nu keur bastu ge teu areling aya. Ini beda-beda gitu tingkahna jalmi teh. Kama qala ta'ala seperti ngadawuh Allah ta'ala la tadaruna teu nyarahun aranjeun kabeh ayyuhum manakana ayyuhum mana kaum aqrabu nu leuwih deukeut lakum ka aranjeun kabeh naona naf'an manfaatna. Saur Allah tadi na Al-Qur'an teu nyarahun qabdu jeung bastu teh ku kaula eta teh dinaon ditimbulkeunana. Saur Allah kudu nyaho aranjeun kudu aya ripa kudu nganyahukeun mana anu leuwih loba manfaatna pikeun anjeun antara qabdu jeung bastu. Atuh saleresna mah sakedahna mah kedah saimbang manfaatna. Dina keur qabdu biasakeun urang bisa sobar, dina bastu biasakeun urang tiasa syukur. Ai syukur teh lain ngan hun-hun hungkul ka Gusti Allah lain. Eta mata lapuz hungkul. Ari syukur teh berarti hate nyaksi eta teh nikmat ti Gusti Allah. Jadi kedina nalika untungna, kedina nalika bastuna berarti sorful abdi ma'an amallahu limahu liqoli ajli. Nasorupkeun hiji abid ma'an amallahu kana nikmat anu dipaparin ti Allah limahu liqo kana mahulikna li ajli pikeun Allah. Jadi eta si harta teh, eta si kauntungan teh dipake jalan ibadah ka Gusti Allah tah eta syukur. Lain ngan hungkul gitu. Jadi beunghar leuwih ningkat taatna, beunghar leuwih ningkat ngajina. Lamun beunghar ngedul ngajina atuh lain syukur. Komo misalkan teh salat mah lain syukur eta ngaranna.
Opan cenah kuring masak syukuran cenah di mah ngumpulkeun tetangga hadiah puji eta mah seremonial tah seremonial. Nu penting mah dina hate urang heula naon tingkatkeun rasa syukur ka Gusti Allah. Sabab dina nalika urang bisa syukur Allah ge nuju tajalli ku ngawejen dengan asyakur. Kitu nya. Matoliul anwari wallahu a'lam. Nah, mung sakitulah kitab hikam ngalajengkeun kana kitab Jamil Mukminanya.